Maksudna naon Asep? Urang umat Islam jadi umat nu paling untung, bahkan umat nu paling mulia dibandingkeun jeung umat nu sanes. Urang jadi mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen. Asep, apa gara-gara urang mah aya salat 5 waktu? Umat nu sejen mah teu aya salat 5 waktu? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen teu bogaeun puasa Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen teu aya haji umroh? Urang tapakuran ayeuna babarengan. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah, make salat urang maaf. Pikeun pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, sanes suudon goreng sangka ka Allah. Sadar diri si Asep Mubarok kualitas sholatna can aya nanaonan. Komo dibandingkan sareng kualitas sholat Rasulullah jauh. Si Asep Mubarok boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa. Duka urang dieu mah nu hadir di dieu. Geus khusyuk meureunannya. Saking ku khusyuk ngahuleng poho kana surat, poho kana rakaat. Lain khusyuk teh mamikiran hutang siapa. Kababawa sholat coba isukan nu nagih mayarna ti mana eta keur sholat ceuk malaikat bebekeun aing ieu mah jelema aya nu kitu nya eta geus aya deui bae di dieu mah komplit aya bae. Ya Allah ya Rabbana, sadar diri si Asep Mubarok sholat kualitasna can sampai khusyuk tumaninah ge can bisa. Ibu bapak kitu teh sami menyadari. Sok sadajan kitu mudah-mudahan kekurangan sholat orang sing dihampura ku Allah. Anu benerna menurut fikih mudah-mudahan sing jadi amal soleh tap sampeureun di kiamat. Ngan urang sadar masih kena jauh karena khusyuk tumaninah ge can bisa. Paling ngalaman sholat nunggu saji umroh sakitulah. Sholat sedih tadi di Mekah. Karak nutup Ka'bah da geus serbeh. Sok tanya ka haji kanu umroh. Entong waka asup ka jero Masjidil Haram, karak di luar di halaman Masjidil Haram, karak ningali masjid na geus cariri. Komo nu kakarak. Kuring sering ngabimbing keur can aya corona mah satahun 2 kali bimbingan travel sim kuring alhamdulillah jamaah sok kariring wae. Eta tiap nu anyar milu jajarkeun Masjidil Haram di halaman. Rebeh we ceuri. Da biasa ningalina foto na TV Masjidil Haram Mekah di jero aya Ka'bah. Caruri teh gigireun harita inget keneh. Aki-aki rebeh wae. Kunaon bah? Loba dosa. Tadi dinya mah inget kana dosa. Sakitu teh can ningali Ka'bahna, karak masjidna wungkul di luar. Sugan teh wiridan. Kunaon bah? Loba dosa. Kuring ge sarua loba. Jang haji naon? Hari Ka'bahna di mana? Di jero. Aya keneh atuh aya cek saha leungit. Lu bata tanya ya aki-aki. Nah nyekek aing ka jamaah kitu teh. Teu khusyuk ka aingna lu bata tanya kos paud wae. Mending talbiyah labbaik Allahumma labbaik ayo rek asup ka Masjidil Haram. Begitu asup ke Masjidil Haram red Ka'bah biasana ningali TV na foto eta hareupeun masalah rebeh deui bae bener dar adan dar qomat dar salat ceurik eta salat eupan kasentuh kadang-kadang nu kakarak maka ditu ku ngupingna suara imam Bilal geus ngomandoan stop wa tadilu sufufakum luruskan saat luruskan Allahu Akbar Bilal milu ngagoak Allahu Akbar ngadadak poho eta kana ongkos 30 juta karak ngadenge suara Bilal imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang eta imam cari keur di Mekah dah hareupeun aya Ka'bah eta katingali kualitas salat jamaah umat Islam keur sarolat
Nah ari balik di Mekah datang ka babakan ka dieu eta haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu ji? Geus beak di Mekah. Di Mekah kos nu heueuh. Ai di dieu kitu teh haji teh salat. Cekekeun haji kitu teh. Subhanallah. Jauh kualitas salat orang, boro-boro nyampe khusyuk, tumaninah ge can bis. Aing lempang kudu lalaunan ieu. Papana oyag cai tamplok engkena. Leres. Rumasa urang rumasa salat boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bis. Kadang-kadang keur salat urang mah panon kaganggu. Ai peureum kos nu heueuh takbir hayang khusyuk. Allah. Hu akbar. Ai brai akbar. Panon lain ningali tempat sujud bapak-bapak mah lain di masjid. Nempuan samping batur di hareup. BHS moal kebeuli mahal. Atlas ge alus Allahu akbar. Tapi da bejana mahal atlas ge lah wadimor sami Allah. Eta lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong nu salat. Balanjana di mana tolol? Aisyah keur salat mapai harga samping. Gara-gara panon kaganggu keur salat ceuli kaganggu. Ibu-ibu tak biasana tah. Maaf, lamun ibu-ibu salat Isya lain karena adzan Isya, ibu-ibu lain karena iklan. Ayo si Andin Al jawab sia. Adzan Isya geus ngeleuweung ceuk anakna, mah geus adzan Isya ngadenge aing ge. Isya mah panjang waktuna, ieu nyaah si Andin keur seru. Ke ari iklan tuh salat Isya teh ari dar we iklan kara ka kamar salat. Anakna ngomandoan hareupeun TV. Ma iklan ge lami, cenah tenang salat ada iklan loba. Geus meunang 3 rakaat anakna ngaguak deui di tengah imah. Ma mulai Allahu akbar sami Allahu min Allah at-tahiyat. Assalamualaikum. Gua jeleng ka tengah imah. Remote direbut di leungeun budak. Takolkeun nasirah budak. Da pada dipindahkeun ka si Upin. Salat boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa. Tos ngali kapal dia teu nu kahujanan teu kudu riweuh ieu mah nu kahujanan we. Anu teu kahujanan mah tong milu nangtung atuh. Jadi riweuh ka aingna ieu teh. Itu nu tukang kahujanan teh atuh diuk deui. Itu batur jadi riweuh, batur jadi nempokeun. Pan aing ceramah di dieu. Nerempok ka tukang. Colok calik ibu. Guys, diuk di dieu ngaliwat hungkul hujan mah. Diukur ku salat masih kena jauh, can aya kualitasna bener. Diukur ku puasa Ramadan can nampe khususil khusus. Puasa urang mah Ramadan kualitasna puasa umum. Non umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul. Panon ceuli biwir teu milu puasa. Aya aturan ngabuburit lain tadarus lain istighfar, ngagosip ngagogoreng tatangga. Bener? Diukur ku haji umroh urang jauh keneh. Ari geus nu jadi mulia urang di hadapan Allah gara-gara naon? Jawaban ngan ukur hiji, gara-gara aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Eta nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen sabab urang meunang cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu diarep-arep ku urang ke di yaumil mahsyar. Kabeh jalma pahibut marenta tulung ka ditu ka dia di poe mahsyar. Ka nabi-nabi Allah didatangan bringsa kabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Jeung Nabi Adam aya naon ka dari ieu jalma? Rek menta syafaah Nabi Adam. Kumaha jeung Nabi Adam? Hampura.
kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Salilah hirup kaula pernah nyieun kasalahan. Sehingga kaula diturunkan di surga ke dunia. Kaula tobat ratusan tahun hayang dihampura ku Allah. Teu bisa nyafaatan anjeun kaula sabab isin kaula ku Allah pernah nyieun kasalahan. Mending datangan tuh Nabi Nuh ngabring kabeh jalma ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh aya naon kadar ieu rek minta syafaah Nabi Nuh. Kumaha cek Nabi Nuh? Hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Kaula dibere umur panjang ratusan tahun hirup ku Allah teu bisa mawa umat Islam anu loba. Saeutik anu arariman nu dibawa ku kaula, bahkan kaula isin ku Allah anak kaula teu ka Islamkeun. Kanan mending datangan Nabi Ibrahim ngabring jalma ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon kadar ieu manusia? Rek menta syafaah Nabi Ibrahim. Anjeun teh Nabi mulia menang gelar Khalilullah, sahabat kakasih Allah. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Hampura kaula teu bisa nyafaatan, teu bisa nulungan anjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Salilah hirup kaula pernah ngabohong. Bapak kaula tukang nyeunan patung sesembahan. Peuting-peuting eta patung nu laleutik diancur-ancurkeun ku kaula make kampak. Disesakeun patung hiji nu panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung nu gede. Isuk-isuk bapak kaula nanya, "Saha yang ngancurkeun pangeran sesembahan?" Kaula ngabohong. "Pak, nu ngancurkeun ieu patung tuh patung nu panggedena." Henteu gentleman kaula. Isin kaula ke Allah pernah ngabohong. Mending datangan Nabi Musa ngabring jalma ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Minta syafaah Nabi Musa. Cek Nabi Musa, hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Salilah hirup kaula pernah ngabunuh, pernah maehan, boga dosa kaula. Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Mending datangan Nabi Isa ngabring ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dieu? Rek menta syafaah Nabi Isa. Kumaha cek Nabi Isa? Hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Ku ayana kaula di dunia loba jelema salah kaprah nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Isin kaula ku Allah. Mending datangan itu jalma nu keur sujud. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina jalma anu suci, anu mulia, salilah hirupna can pernah nyieun dosa sabab hirupna dijaga ku Allah. Saha eta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neme Allah ngagugahkeun Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Hei Muhammad, hudang angkat wajah anjeun. Rasul gugah minta izin ke Allah tidinya. "Ya Allah, ya Rabbi, izinan abdi pikeun nyafaatan umat abdi." Kumaha sareng Allah? "Isfa." Hayo geura tulungan. Ngegero Rasulullah, "Ummati, ummati." Kabeh umat Islam anu iman, anu cinta ka Rasulullah, nu sok ngagungkeun Rasulullah, nyamperkeun aya ka parieun Rasulullah sallallahu termasuk ieu nu halaladir. Amin. Ieu untungna urang jadi umat Islam. Mulia di hadapan Allah karena aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Anu teu iman, anu teu cinta dengan sendirinya terhalang kahijab, teu bisa nyamperkeun. Makanya pernah Rasulullah ketika hidupnya ketahuan oleh para sahabat, Rasul nangis di majelis. Di belakang Rasulullah banyak para sahabat yang menyaksikan. Tapi yang menjadi kaget para sahabat, Rasulullah dalam nangisnya lisannya berbicara, "Allahumma ummati, ummati, Allahumma ummati, ummati." Ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperin Rasulullah, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasul jawab, "Waalaikumsalam ya Ibnu Muwaihibah."
Ada apa Muwaihibah? Ya Rasulullah, kami di belakangmu semua kaget melihat kau nangis. Apa kau sakit ya Rasulullah? Aku enggak sakit, aku sehat. Lantas apa yang kau maksud dalam nangismu? Ada ucapan Allahumma ummati ummati. Maksudnya apa ya Rasulullah? Dan apa yang membuat kau nangis? Rasul jawab, ya Ibnu Muwaihibah, istaqtu bi ummati. Muwaihibah, aku nangis lagi rindu sama umatku. Sahabat makin kaget. Ibnu Muwaihibah makin kaget. Yang kau tangisi umatmu? Iya. Alasna fi ummatika ya Rasulullah. Apa yang ada di belakangmu ini bukan umatmu? Apa kami bukan umatmu? Rasul jawab, la bal antum ashabi. Bukan. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Yang jelas dapat jaminan dari Allah, sahabat Rasulullah, Ansor, Muhajirin itu akan menjadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Makin penasaran lagi ini sahabat. Lantas yang kau maksud umat yang mana? Rasul jawab, yang pertama, umatku di akhir zaman yang paling aku rindukan, yang pertama, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka iman, cinta, dan selalu mengagungkanku. Di antaranya ada orang-orang yang senang memperingati, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya dapat jaminan dari Rasulullah, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa? Kita yang hadir di sini. Gak pernah melihat wajah Rasulullah, gak pernah mendengar suara Rasulullah, gak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi orang cinta iman sok ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat nanya lagi, lantas siapa lagi golongan umatmu di akhir zaman yang spesial mendapatkan syafaatmu? Rasul jawab, yang kedua, birrul walidain, umatku yang senang memuliakan ibu dan bapaknya. Mudah-mudahan mah si menang syafaat putra abah, sing menang syafaat sabab mama ngayakeun kikian hayang ngamuliakeun almarhum. Amal soleh mama keur abah hirup harita aya keneh, sok ngaulaan, sok ngabantu, nyenangkeun hate, eta ciri budak anu ngamuliakeun indung menang syafaat. Tapi kadang-kadang aya oge cenah sebagian umat Islam nanaonan haulan. Eueuh ti dituna bid'ah. Teuing sia tambahan bid'ah we ngomongna. Bahkan ditambahan dolalah. Muludan rajaban diharam-haramkeun, haulan diharam-haramkeun. Cek urang mah silakan Anda beda, tapi tolong mampu saling menghargai. Anda senang syukur, nggak senang diam, jangan dulu mengharamkan. Supaya Islam tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah, tetap dijaga persatuan. Leres? Ente resep mulu dan syukur, teresep cicing. Ente resep haulan syukur, teresep cicing, menjedok. Supaya tetap orang ngajalin dudulur antara Islam satu dengan yang lainnya, tetap kuat silaturahmi. Ada kamar Kang Haji haulan, ujang mual Kang Haji ah. Da abdi mah teu diajarkeun keur kuliah haulan-haulan ya teu nanaon. Ujang rek naon atuh? Abdi rek di imah we tadarus Kang Haji. Bagus, Jang. Ujang tadarus di imah jadi berkah ya kampung. Aduh nuhun Kang Haji abdi didoakeun atuh Kang Haji nu bade haulan mudah-mudahan sing ngegeng amal soleh. Amin, Jang. Doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam. Berbeda tapi mampu saling menghormat. Ya mana naonan kadang-kadang sok nyelip di Cikampek aya di lemur kuring nu teu beukieun.
Kang Haji ka mana? Haul. Eueuh ti dituna Kang Haji. Sangeunahna we ngomongna teh. Eueuh ti dituna Kang Haji. Ke. Ente ngomongna dia nya haulan eueuh ti dituna Kang Haji. Aisyah iraha ti ditu. Ngahulang di kitu. Maksudna naon Kang Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya haulan eueuh ti dituna Kang Haji. Heuh aing nanya, siana iraha ti ditu. Panggih jeung sasia di ditu, mawa naon sia ti ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu, bongana sia kitu. Atau lamun embung dikitu-kitu, nya ulah kitu. Tah kitu. Makana urang dia ulah ieu meuni kitu. Nah naon teh kan eueuh ti dituna ya maksudna Kang Haji pan eueuh ti nabi nah naon eueuh ti nabina ya setiap eueuh ti nabina Kang Haji bid'ah ngaranna naon bid'ah perkara yang enggak ada dari nabi hukumna dolalah Kang Haji naon dolalah sesat Kang Haji jadi cek ente sakabeh nu eueuh ti nabina bid'ah dolalah sesat nya Kang Haji teu bisa dibagi-bagi eta bid'ah teu bisa Kang Haji pokona kabeh nu eueuh ti nabina sesat. Yakin ente ngomong gitu? Yakin Kang Haji? Aing nanya, sia aya di zaman Nabi? Oh, sesat cekek wae. Bari mau HP Android. Aya HP di zaman Nabi? Oh, dolalah kaingkeun ka dieu. Teu dibikeun. Nya ieu mah lain deui Kang Haji, ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi. Geuning ayana ente nu ngabagi. Ieu mah lain deui. Ngaji nu bener. Ulah dalil cenah. Ya Allah, Anda senang syukur enggak senang diam. Maaf, yang haulan itu tidak bid'ah. Ada di zaman Rasulullah. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kuburus syuhada inda ra'sil haul ya'ti kuburus syuhada inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Kata Ibnu Abbas, setiap akhir tahun Rasulullah selalu berangkat ke Uhud, ke pemakaman Uhud. Sahabat nanya, untuk apa ya Rasulullah? Kita haulkan para syuhada Uhud, karena aku cinta Uhud. Setahun sekali Rasul ngahaulkan setahun sekali para syuhada Uhud, ngabring ke Uhud. Begitu nyampe ke pemakaman Uhud, Rasul mengucapkan kalimat assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan untuk kalian wahai para syuhada. Hasil kesabaran kalian, kalian sekarang di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat naros, ya Rasulullah, aya paedahna urang ngahaulkeun ieu para syuhada, ngahaulkeun ieu jalmi-jalmi nu tos teu araya. Rasul balik nanya, kalian yakin enggak yang di depan kita ini makom siapa? Orang-orang soleh ya Rasulullah. Orang soleh yang mana? Sahabat-sahabatmu. Bahkan pamanmu ada di sana, Sayyidina Hamzah di Uhud. Ini makam orang soleh ya Rasulullah. Yakin kalian? Yakin ya Rasulullah, karena mereka rela mengorbankan segala-galanya demi kecintaannya kepadamu ya Rasulullah. Kalau begitu aku jelaskan, kata Rasul, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh, maka kontan Allah nurunkeun rahmat. Yakin Abah Haji ya jalmi soleh, yakin Allah nurunkan rahmat beberang ieu. Alhamdulillah. Makanya kalian senang syukur, gak senang jangan dulu mengharamkan. Yang penting kedepankan silaturahmi, nguatkeun silaturahmi bae, ulah acak-acakan urang. Leres teh depan ulama teh loba meureunna. Leres da urang ngaji ka dieu, sanad kailmuan urang ti guru urang ti dieu. Pan teu ujug-ujug jadi kiai, teu ujug jadi ustad. Lamun teu ngaguru heula di mana? Di pasantren. Lamun teu boga guru moal jadi ustad jadi kiai. Sok sanajan ayeuna nu teu masantren loba jadi kiai. Di mana masantrenna? Di pasantren Al Interneti.
Kiaina dua, Kiai Al-Gogeli jeung Kiai Al-Yutubi eta. Mantak ngaco. Atuh rek minta tanggung jawab saha ka ilmuanna. Makanya jangan nu santren kudu bungah. Naon sababna? Urang mah boga ilmu kuat, aya sanadna ti sati guru. Jelema nyarita tanpa sanad ngaco ka ditu. Mantak aing ngaji lain ke internet, ngaji ka guru langsung. Lain ulah neangan ilmu na internet, silakan ilmu cari di internet, tapi ketika kita mendapatkan makalah jangan dulu dipakai kalau kita belum ngerti hukumnya. Diskusikan ke guru urang nu aya di lembur. Kang, abdi gaduh makalah ieu tina internet leres teu ieu soheh teu kateranganana. Cek guru urang, soheh. Bagus, akang ge ngamalkeun eta mah. Atuh abdi hoyong manfaat tina ilmu ieu, abdi bade diijajah ka akang atuh ijajah. Ijajahkeun ka abdi supaya abdi kuat ka ilmuan abdi aya nu mempertanggungjawabkeun saha akang jadi sanad guru abdi kitu. Mantak ulah mutuskeun sanad santri. Loba alumni pasantren mutuskeun sanad ka ilmuan, ilmuna teu mangfaat. Masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang tapi teu mangfaat. Naon sababna? Mutuskeun silaturahmi ka guru. Apan abahna ge geus teu aya, guruna ge aya anakna. Sambungkeun sanad ka anakna. Makomna aya, ziarahan tuh. Makom guru kitu. Eta nyambungkeun sanad ngaranna. Ya mah geus kaluar teh les leungit teu wauh ka guru. Moal manfaat hirup di mana bae. Al adabu fauqal ilmi. Ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sok sanajan kitab numpuk pasantren puluhan tahun lamun goreng akhlak kan jadi guru maka eta si murid moal aya manfaat ilmuna. Tinggal napakuran eta. Da aing teh pasantren teh lila tapi eueuh manfaatna, tapakuran bisi pernah nganyerikeun hate guru gitu. Bahaya eta. Nah, ibu sadayana hadirin rahimakumullah, berarti haulan kikian ayat nabina aya. Mengingat orang-orang soleh maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan nu kadua anu kengeng syafaati Kangjeng Nabi birrul walidain, jalma anu sok seneng ngamuliakeun indung jeung bapa. Ieu zamanna ayeuna Bu, Pak, hampura. Di zaman era goblogisasi ayeuna. Naon salah? Era naon? Oh, globalisasi. Di Karawang mah era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, loba budak gara roblog ka indung bapa, loba murid gara roblog ka guru, loba kolot nyeri hate ku anak, loba guru nyeri hate ku murid. Zamanna ayeuna leres. Leres. Beda lingkungan pergaulan ayeuna barudak jeung baheula, beda. Urang marek panggih jeung indung bapa rek asup ka imah panggung baheula mah kitu, tina bilik. Indung bapa keur ngobrol di tepas lawang panto, urang rek asup ka jero imah teu wani, kahalangan ku indung bapa jalan, bebe jati kajauhan, Ma, Pak, calikna geser salit, abdi bade ngalangkung, bisi kadupak ku abdi. Nikmat hate indung bapa ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang kitu teh ayeuna ngaliwat. Mangga raoskeun teh. Indungna jajalaneun men seret wae eta budak. Mereka nyungsep indungna kaseret. Bapana ngajepat di tengah imah gogoleran dilengkahan siak buat jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngek. Ting anak jurig juga teh jelema. Geus nincak beheung bapana lain menta hampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Teu nyambung Aisyah nyatu jeung pindang. Bijil tina bibir jadi bokap. Trojol indungna ih nyokap. Datang ninikna nyokep. Trojol akina nyakop. Teu eta bahasa jurig di mana eta? Maaf. Ayeuna zamanna loba kolot nyeri hate ku anak leres. Baheula nitah anak nyai ka dieu ka warung sakedeungnya marek nyambel pang meulikeun cabe tomat. Teu loba tatanya budak baheula mah indit ka warung. Hebat. Jang ka dieu pang malikeun bako jeung pahpir jeung daun kaungna. Abah rek ngaroko, baheula mah bako daun kaung. Indit budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate. Bener teh? Rasa sia.
nitah budak ayeuna jang ka warung pamilikeun rokok samsu malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng ka warung samsu bapak rek rokok malah molotot ka bapana. Jauh teuing Pak ka warungna nitah nu sejen Pak soalna rek ulin ka pamanukan budak geus tungguan di jalan make motor Pak beusi beurang teuing ngalios bapana molotot cek bapana ya huki mah dicekek ti orok ieu budak. Loba kolot nyari hate kuan barudak moal menang syafaah ti Nabi lamun ente keur hirup loba dosa ka indung bapa maot teu menang rito indung bapa moal menang syafaah. Rasulullah ngancam al-aqu liwalidayh jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal menang syafaah. Sahabat naros ya Rasulullah pan sok salat eta umat Gusti bener. Salat fardu sunat teu katinggalieun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh na tiap tahun. Tapi kunaon teu dibere syafaah ku Gusti? Sabab kaula tersep umat kaula di akhir zaman rajin ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indung bapa, maotna teu menang ridho ti indung bapa, moal menang syafaah. Dikitukeun kos nu heueuh, kos nu ngarti. Inget ka kolot-kolot nah inget eta teh pasti dah sok sia mewek sia hanyakal baheula indung bapa keur araraya teu bener-bener nyenangkeun ka indung bapa. Indungna bapana imahna reot teu dikerami-kerami kacan diantep padahal anakna bala leunghar. Giliran indung bapana paeh karak dikirim kerami ka makam. Tolol. Aya nu kitu aya. Cekekeun jurig dulu. Coba lamun indungna ngomong di jero kubur. Geus paes ya ngirim keramik. Ari aing keur hirup baheula kamar aing mending ngebul teu di keramik. Geus paes karak ngirim keramik, dak tolol. Awas tapakureun urang ieu teh. Nabi ngancam moal mere sapa ka jelema nu sok nganyerikeun hate indung. Yang geus zamana ayeuna keur ngetren loba kolot nyari hate ku anak. Hei, komo kana jadi indung hei. Rasulullah lahir ke alam dunia diutus nu diangkat derajat awewe ternyata. Sampai 3 tingkat derajat ibu diangkat oleh Rasulullah di atas bapak-bapak. Dengekeun sia bapak-bapak. Lain nyengir mikir. Ulah sok nyarikeun hate pamajikan. Cicing uun cicing. Aing nu ngomong cicing yayah ebah dengekeun acih itoh dengekeun aing nu ngelinganana cicing tong pipiluan cicing sok kagok aing awas bapak-bapak dengekeun tah sok nganyerikeun hate pamajikan sok salingkuh sok miara foto randa oh cek bapak teh ai geulis heeh rawatan eta mah. Ibu-ibu monyong berarti korban eta awewe. Bu 3 tingkat derajat ibu masya Allah diangkat di atas bapak. Ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi eta mun anakna 20 hayang bulak-balik lagu didinya menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Benar aya dina qasidah aya ibu sampai 3 tingkat derajatnya diangkat oleh Rasulullah di atas bapak. Kenapa? Alasannya sekaya apapun bapak suaminya harta bapak kumpulkeun sadunya jang mayar jasa pamajikan moal kabayar.
cicing itu cicing. Kumpulkeun harta salakina sadunya rek mayar jasa pamajikan moal kabayar. Mana jasa pamajikan itu bisa dibayar ku salaki, jasa indung itu bisa dibayar ku anak. Hiji jenjang menuju kehamilan awewe sok ngarasakeun nyeri awak sabab aya penyakit bulanan micenan darah kotor sabulan sakali. Cenah bejana lamun kermen aya nu nyeri awak, nyeri suku, nyeri cangkeng, bener teu? Salaki ngarasakeun teu? Hayang tarima bersih saya tambah. Iya, eta kan penyakit bulanan ibunya rutinnya. Ngaranna naon? Bahasa nasionalna mens, bahasa agamana naon? Head, bahasa Sundana naon di dia? Kotoran. Bahasa premana naon di dia? Si brewok utah getih. Eta bahasa preman. Brewok utah getih. Si botak jadi merana. Enggak cicing udin, cicing sia. Ya Allah ya Rabbana, cenah ngarasakeun nyeri suku, nyeri cangkeng jang nu men ibu-ibu ai lalaki ngarasakeun. Cek ibu-ibu atuh Allah teu adil nu men awewe, justru adil ketika ibu men, maaf, aya ibadah mah toh nu diliburkeun. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan lohor ibu bablas we sare. Udang-udang maghrib cek salakina dosa sia teh salat. Ibu hudang, sorry Kang. Mens. Ngeunah eta jawaban. Bulan puasa berang-berang di kamar. Kanyahoan ku salakina. Sia kanyahoan teu puasa, dosa, dosa. Sorry Kang. Men tak percaya dele jang bukti makanya nu men mah ibu-ibu naon sababna penanggulanganna gampang. Ibu men aya softtek teu kabeli softtek ibu mah gampang tinggal lompat ke dapur lap kompor jejelkeun. Maka lalaki mah teu men sabab susah penanggulanganna. Atuh lamun lalaki men sok hayo kumaha softtekna. Oh nah wae. Pira aku lalaki men dibuntel ku anduk. Dua, jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki. Naon? Hamil. Naon cenah? Ulah wakang geus gede beuteung keur nyiram nageripuh ibu. Bener teu? Bejana cenah nu nyiram sok loba samar kahayang aneh-aneh. Nah yang kerecek bajai aing kumaneh wakna. Yang pais bemo daunna segede kumaha. Rariweuh nu anu nyiram. Eta nu pisebeleun mah eta tah nu nyiram tah. Dahar mung jeung naon-naon hayang sangu wungkul cek salakin atuh geura dahar sangu wungkul ke hayang dicocolkeun Kang. Kana naon sok kana pais lukmas, kana sate naon sok ayo kana tarang kiai. Astagfirullah. Nu nyiram goblok nu gitu. Atuh heueuh saha kiai nah yang dicocol hulu. Sok sia salakina datang wani ka kiai. Kiai punten nyungkeun ridona pun bojo nuju nyiram. Hoyong nyocol kejo kana tarang kiai. Ceuk kiai memeh nepi eta kejo huru sia bareh ku aing dihajar. Amit-amit kasurupan eta nu nyiram hoyong nyocol tarang kiai. Emang teu dipitrahan kiai. Kiai ge dipitrahan men cocol. Teuing nu nyiram ih amit-amit. Komo geus gede beuteung geura nu nyiram karunya Pak. 7, 8, 8 bulan ka mana-mana di babawa Pak. Can pernah bisa dititipkeun. Emang make baud segala rupa. Sare guling gasahan ibu keur gede beuteung bener Bu? Salaki mah kerek nyegrek. Ibu mah guling gasahan keur gede beuteung nya ngigir wae pancangkeul asa keplok. Aik nang kuban sieun mah jeret beuteung. Ai nang karak wae curiga sieun aya nu naek deui. Naik-naik ke puncak gunung. Guling gasa. Karunya salaki mah hayang tarima rapih we. Si nyaah ka pamajikan, maman dengekeun.
Heri dengekeun. Mana deui jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki ngalahir taruhanna nyawa. Maaf Bu, Pak, melahirkan anak taruhanna nyawa. Cek ilmu kebidanan, setiap ibu melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf putus, maka taruhanna nyawa. Pantas peneliti dunia, tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia dan paling sakti, cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Maaf bapak-bapak lewat. Naon cirina ibu-ibu paling sakti, paling berani? Bukti nu kahiji, ibu-ibu berani menghadapi kematian. Nu paling wani yang harapan maut ibu-ibu. Ngalahirkan anak taruhana nyawa, maut taruhanana. Disebut pemberani, berani. Sabab ibu-ibu eueuh nu kapok. Sok ayo. Anak genep berarti geus genep kali narohkeun nyawa. Bener teu? Itu buktina eueuh nu kapok. Orok karaksa tahu nu kahiji induna geus utah deui. Kunaon aja kalepasan. Nah, beuki sia Mah Mimin. Itu pemberani. Bapak ngarasakeun teu? Pamajikan urang mah di kamar jeung bidan ngahejeunkeun orok. Salakina mah di luar ngenyotan jinggo. Bari wiridan lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe. Ibu mah di kamar. Geus beak tanaga, geuting geus kaluar, sirah orok geus nongtot. Cek bidan aya tah salakina, mohon bu bidan atuh bantuan ka dieu baturan karunya. Di pamajikan geus leuleus beak tanaga. Nyai, sabar tawakal. Sabar nyeri. Eta sirah budak geus nongtot, hayu hajeun-hajeunkeun geus beak tanaga Kang. Pasrahkeun ka Allah, sok hayo ame aya tanaga baru jeung akang bareng sok hajeun hayo. 1 2 3 hayo. Hayo. Pan salakina ti heula nu ngajuru. Nepi ka bidan reuwas ieu orok bau naon ieu. Hihi, orokna teh koneng. Ih amit-amit. Modal sia mah. Eta perjuangan awewe masya Allah. Bukti awewe pemberani nu kahiji berani menghadapi kematian. Yang kedua, mana bukti ibu-ibu pemberani? Berani ngiridit. Nupang wanian-wanian anu ngahutang awewe. Sapoe teh aya 10 urang manu nagih. Tak wajar ibu-ibu mah lempang nage laun. Atuh titiung nepi ka senal can lunas kabeh. Berat ku hutang. Nu katilu ibu-ibu pemberani, bukti nu katilu berani nyarekan nu dagang. Panggalakna ka nu dagang ibu-ibu. Bapak-bapak rek dahar aya sangu ungkul teu aya lauk, aya nu ngaliwat tukang chicken, mang chicken baraha paha bawah. 6.000 Kang, 4.000-nya tuh bisa Kang, ya bumbuna spesial ya mah crispy. Lalaki mah mikir, keun bae 6.000 ge dibayar ku aing, nu penting aing bisa dahar. Daripada aing kudu capek ngudag-udag geulah hayam, encan mencitna, encan ngulubna, encan ngadudutan buluna, encan ngagorengna, leuleus manten, bungkus mang 6.000 jadi rasional. Lalaki mah mikirna simple, teu seueur bacot. Coba lamun ibu-ibu nu nawar, sa RT ngadenge sorakna keur nawar di jalan, mancikan sabaraha paha 6.000 coba 6.000 eta ka mana siga make speaker ngomongna teh tibang daging hayam segede pelok meni mahal-mahal teuing yeuh ai dagang teh ulah gede-gede ti nyokot kauntunganana di situ ge kamari 2.500 cek tukang chicken 100 awewe balanja model kieu bangkrut aing geus bangkrut ngan daripada era ribut jeung nu balanja ngelehan udah dagang chicken lah jangan cema heug belah 2.500 tah kitu sadar sakalian ece tah roda aing hakan kabeh sakalian kepalang bangkrut tah ibu-ibu teh galak
Jeung ibu-ibu sakti mana buktina deui mampu menghidupkan yang mati. Ih, mantak. Cicing mimin dengekeun heula. Tak aing mah teu wani ngalawan ka pamajikan, teu wani. Pamajikan aing mah sakti bisa ngahirupan nu paeh. Naon maksudna? Ngahurungkeun kompor. Cecengiran ka mana maksudna? Ini ngeres. Eta hebat ibu-ibu teh bisa ngahirupan anu paeh. Ngahurungkeun tah gitu. Mana dia Asep kesaktian ibu-ibu terakhir. Ibu-ibu mampu melihat dengan tembus pandang. Tak kuring teu wani ngalawan pamajikan, sakti pamajikan kuring. Tembus pandang. Di mana bae aing nuna duit kanyahoan bae. Berarti eta awewe ahli maling. Ahli koko robet heuh. Anu sok robetan dompet salakina aya. Wah, hoak. Mitnah teu aya nya bunya. Teu aya nu ngaku. Ayo Bu, Pak, udang ulah nganyarikeun teh indung. Indung Bapak nu araraya keneh geura muliakeun. Bapak geus teu aya muliakeun ku amal soleh urang. Lobakeun sedekah ka ditu ka dieu ganjaranna penta ka Allah jang almarhum Bapak. Anu we aya keneh indung geura muliakeun, itulah keramat yang sesungguhnya. Urang mah jarah ka mana-mana didatangan lain ulah silahkan, tapi memeh kanu jauh kanu deukeut heula tuh tukangan imah aya indung mapa urang makamna. Silakan jarah ke para wali songo, ke para aulia. Ayo silakan ambil karomahnya. Tapi sebelum yang jauh, di belakang kita ada ibu bapak kita. Memeh ini jarah teh ka indung bapak heula datang. Komo araraya keneh mah. Ma, Pak, abdi bade jarah jeung kiai saminggu ka wali songo. Doakeun kumaha ku bapak, abdi sing salamet di perjalanan, doa-doa abdi sing diijabah. Kumaha cek indungna didoakeun jang nyai. Sing berkah salamet ulah eureun ngadoakeun emak di makom para wali, emak hayang sehat, hayang bisa ibadah. Insyaallah mah ngan memeh init meureunan nyai yang emak bekelan saminggueun yang balanja. Mak teu kudu dipenta, lain saminggueun tah sabulaneun ku abdi dijamin biaya jang emak nafkah di dieu. Emak rek tuang itu ieu, masak itu ieu, teu kudu anyuk hutang, tah ku abdi dibiayaan. Cek bapana jang atuh ujang bapak ge bekelan atuh saminggueun jang meuli rokok. Lain saminggueun tah sabulaneun ieu jang bapak ieu jang emak. Pokona tamplokeun doa bapak jeung emak supaya doa-doa abdi diijabah di payunan makom wali. Can nepi ka makom para wali, doa-doana pasti yakin bakal diberkahkeun, bakal diijabah, menang keberkahan Allah. Sok sanejan ceurik di hareupeun makom wali. Ya Allah bil barakah bil karamah yassir rezeki. Mewek banjir. Moal diijabah. Lamun eta jelema nu ngadua bari ceurik tapi nganyerikeun hate indung bapak. Kumaha nganyerikeunana? Ma, Pak, rek jarah jeung kiai teh ka Bali Songo saminggu beus nage eksekutif AC mah. Saminggu jang nya mah doakeun nya sing berkah salamat sing hasil maksud nya jang didoakeun ngan atuh bekelan mah saminggueun jang meuli sameleun mah engke we mah balik jarah. Cek indungna aing rek nyamal ayeuna kudu nungguan saminggu deui atuh peot manten coet aing goblok. Cek bapana bekelannya jang bapak jang meuli rokok saminggueun mah engke we bah balik jarah. Cek bapana atuh nyengsol manten bibir aing. Rek jejeritan hareupeun makom wali istajib ya Allah kahijab kahalangan sabab teu meunang ridho indung bapak. Awas hati-hati ya Allah gitu. Taki kahadean mama sekeluarga putra mantu putu nyieun kahadean ka abah di dieu almarhum
Mudah-mudahan doa-doa cita-cita ya turunan-turunan almarhum sing dikabul diijabah ku Allah. Kang Haji sing enggal disehatkeun deui, didamangkeun deui. Ya, atuh mama aya keneh, tuh emak aya keneh, alhamdulillah. Masya Allah, itu keramat yang sesungguhnya. Ulah dilalaworakeun. Hayang naon penta ka Allah sok lewat wasilah indung. Geura sok aya. Meungpeung aya keneh ta jimat hiji-hijina. Indung ulah dilalaworakeun. Mama Cali tinggal jadi ratu mama ayeuna. Abdi nu jadi bujang jadi pembantu. Geus tahunan majeng bapa jadi pembantu abdi. Geus meujeuna majeng bapa jadi raja ratu calik bae. Mama jeung bapa tinggal ibadah bae. Tuang leueut dijamin ku abdi. Kacai teu kudu kaluar di jero kamar tos dipangdamelkeun kamar mandi. Ieu kanggo tempat salat emak tos empuk tos raos tinggal ibadah. Abdi anu jadi pembantu majeng bapak ayeuna. Pan tadi teh anak 10 indung hiji bapak hiji can mampu ngurus. Tapi indung hiji bapak hiji mampu ngurus anak 10. Leres teh? Ya kehebatan orang tua. Subha pantes Rasulullah ngancam berat moal mere syafaah ka umatna anu sok nganyerikeun hate indung jeung bapak. Sadeui Rasulullah anu badek anu kengeng sapati Gusti ya Rasulullah. Rasul ngajawab nu katilu terakhir jelema anu sok resep ngabersihan hate. Hate. Emang kotor kitu asep hate urang teu ngeuh aya sampah. Ngadoa unggal waktu tapi hese diijabah. Saurang cek Imam Ghazali gara-gara teu diijabah doa, lain kotor awak, lain kotor suku, lain kotor leungeun, lain kotor baju, tapi hate nu kotor. Kotor ku penyakit tahun asep bejaan rek dipikeun ayeuna AIDS. AIDS AIDS. Cek ahli kesehatan AIDS penyakit kelamin yang mematikan. Cek si Asep Mubarok AIDS penyakit hati yang mematikan iman. Doa ge teu diijabah. Bejakeun eta penyakit rek dipikeun AIDS AIDS. Akna angkuh sombong sok nyelapna hate. Kadang sombong bijil tina kanyaho bisa. Asa aing pangnyohona di papatan ku batur sok taradek narima. Lah sia budak kamari sore nyaho naon akang ya akang. Hei Kang sadar masing-masing punya kekurangan. Sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima. Ulah sombong. Sombong angkuh bijil tina harta jadi asa aing pangmampuna mun ngarendeng diuk jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan miskin. Hei moal jadi jelema mampu lamun teu aya doa fakir miskin. Karak boga senia hiji geus mung nanya ka tatangga. Sadar salah lemur ge nyahun eta mobil teh 5 tahunan. Sabab kadenge tina remna ari mengkol mending ngajerit kiri dit cenah. Ulah sombong bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna jabatan teu inget kanu dihandap. Hei moal naik ka luhur lamun teu dianter ku nu handap. Sadar keur cicing di luhur sing inget kanu dihandap. Sabab nu dihandap mah nah jadi kana eungap-eungap itu. Atunya nu dihandap mah eungap. Nu menang milih urang mah di luhur diuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang. Ngadenge harga naik BBM nararek teu eungapeun da gajihna galalede. Tapi ketika ekonomi Indonesia acak-acakan anu eungap rakyat nu dihandap. Cak ulah memehna wungkul hayang naik ka luhur nu dipake politik nempo kanu laleutik. Tapi ge cicing di luhur nu dipakena politik nipu kanu laleutik. Ya iya kritik obrowen boleh cek budak sekolah, ngeritik membangun boleh. Yang dilarang tuh kritik broken, ngeritik tapi ngaruksak. Lain keras, tegas. Naon sababna karunya nu jarare di pemimpin lolobana dulur urang saiman saagama supaya salalamet di akhiratna. Di dunia beunang ditewa ku KPK masih kena bisa mayar. Diponis 8 tahun 1 tahun bisa keluar. Pan urusanana aya nama ad-dunya bid-duit. Wa ma fid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil fulus. Wa ma bil fulus mampus. Ad-dunya bil fulus lulus. Koruptor di Cina benang ditewak digantung nepi ka paeh.
Koruptor di Indonesia benang ditewak digantung sidangna nepi kata putus-putus. Koruptor di Saudi benang ditewak dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia benang ditewak dipotong masa tahanan anak. Kuduna 8 tahun jadi 1 tahun. Bil pulus lulus. Daya nama serba duit. Da orang hirup jujur di dunia jalma normal biasa butuh doa. Duit baik. Tingali ye leungeun. Lamun leungeun kieu mah doa, ai duit mah kieu. Teu gaul mumun. Butuh tah leungeun, doa. Oh, kudu latihan heula. Doa butuh duit. Kadinya normal. Sarua para ulama para kiai ge butuh doa. Ejeng. Nah, gitu. Da kuring ge jelema salua. Mantak liar jauh-jauh ti Cikampek ka dieu. Oh, daripada cicing di imah riut sirah mikiran loba ulang-ulang. Hutang. Karek panggih geus mitnah ka aing. Nyoho ti mana aing loba hutang sok tau. Hulang-huleng. Mending ilit ka dieu, sugan di dieu mah menang doa. Astagfirullahaladzim. Ike bubar ngaji, ibu bapak balik mawa ilmu, kuring balik ka Cikampek mawa amal. Wah. Ya orang babakan tukang mitnahnya. Astagfirullahaladzim. Tong munafik si Asep di dunia mah butuh duit atau iya butuh materi, benar. Teu aya nu serba gratis zamanna teh aya, tapi ka ngahejeun di WC umum mayar di terminal. Sabaraha? Oh, berarti sarua. Ayo kita sepakati bahwa harga modal sadunia 2.000. Kuring pernah ngalaman di terminal di WC umum teu mayar, di udag kudu jaga. Haji pelit, astagfirullah, panteungeun hayang dikitukeun. Kunaon mah bayar ji men leos wae. Oh, paneng teh nya we sia di dinya. Sabaraha? 2.000 ji. Tah 5.000. Buru kembalian. Eueuh receh ji, ngising deui. Oh, daripada lapur 3.000. Mending asup deui ka WC aing ngahejeun deui. 2 menit aing keluar deui nya 1.000 lumayan. Buru 1.000 ge lumayan. Eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1.000-eun. Semacam-macam pamulangan modal kana hitut. Berarti orang mah sadar butuh terus aku mau cewek lah enggak. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum. Angkuh piceun ganti ku tawadu. Nu kadua iri panasan ting ku dunya nepi ka poho kana ibadah. Panasan ku dunya nepi ka rela mumusuhan. Ai panasan mah kana ibadah lain kana dunya. Nempo batur ngabring kemana Kang? Lohor berjamaah jadi panas. Tungguan Kang, abdi rek milu berjamaah. Mantep eta lalaki. Ece kamarana ngabring menirapi rutinan nyai pangaosan ibu-ibu jadi kabita. Antos ece bade ngiring eta panasan. Urang mah kana dunya wae. Teu kaopan nempo tatangga kabeli TV leuwih gede, manehna muriang. Isukna tatangga meuli Ninja motor, gelepek pingsan. Nepi ka diopna mah di klinik. Dilongok ku tatangga anu ngalongokna tukang ngagosip hareupeun nu gering. Ece kamari tatangga ece nu meuli motor teh salakina aya mah meuli mobil ras ece meuni alus kaluaran baru paeh langsung. Nah saku gampang saya teh mah paeh teh. Panasan mah kana batur bisa sedekah piraku urang teu bisa. Batur bisa akur jeung tatangga piraku aing teu bisa. Panasan kanu alus. D na dendam. Piceun ti ayeuna. Sabab penyakit dendam bisa ngaruksak bahkan ngadatangkeun kana karuksakan. Rahmat Allah moal datang. Tatangga jeung tatangga akur.
Jadikan prinsip ke orang babakan, maaf, dulur 1000 seetik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Memejeng nu jauh jeung nu deukeut heula. Naon sababna aya pangabutuh mangadadak lain kanu jauh, kanu deukeut minta tulung. Lamun salalemun urang ieu akur dan nikmat sakumaha sempitna jalan jongjon lempang. Tapi lamun salalemur teu akur maaf sakumaha gedena jalan moal bisa lempang-lempang acan. Leres? Batur senang milu senang, batur bunga milu bunga, batur sedih milu sedih. Kudu kitu urang teh Islam. Beda keayaan, profesi beda, tapi tetap akur. Makanya Syekh Imam Ghazali, hiduplah kalian umat Islam harus seperti tangan, kun kal yadain, wala takun kal udunain. Hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Kanan kiri profesinya beda. Nu katuhu kanu ngeunah-ngeunah wae. Ping-ping hayam, sate, sayur ieu we lalap, sambal ieu. Nu kencah yang nyekel ge ulah. Tapi giliran beuteng mules, indit ka WC, cek nu kenca biye bau aing bagan cebok bae. Bener teh? Masing-masing menghargai tugasnya masing-masing. Tapi teu sararombong, teu sombong kumaha Asep, nu katuhu mulia. Ingat sadar diri, moal sukses pagawean cek nu katuhu lamun teu dibantu ku tatangga si kenca. Maka ketika menang milik rezeki gede, init kamol meuli jam tangan pang mahalna. Jam tangan pang mahalna jutaan hargana dipasangkeun di tukang cebok. Jadi ganteng tukang cebok. Tukang cebok sadar diri, aing moal gagah lamun teu didangdanan ku nu katuhu. Makan aing kudu nulungan ka nu katuhu. Ketika nu katuhu atel teu bisa gagaro sorangan, nu kenca tanpa ditelepon hideng ngagaroan. Coba gitu sing era ku leungeun hirup teh. Leungeun ge akur, wala takun kal udunain, dan janganlah kalian meniru kedua telinga. Kumaha ceuli, ceuli katuhu ceuli kenca, lamun ti tukang jarakna deukeut paling sajengkal, tapi sok sanajan deukeut, ceuli katuhu jeung nu kenca can pernah amprok sakali-kali acan. Nu kenca hayang panggih jeung katuhu jalan hareup, nu katuhu ngabalieur ka tukang. Mantak lamun di dia anu panggih di jalan pabalir-balir pamenyon-menyon. Ustad jeung ustad pamenyon-menyon. Gara-gara beda kaos. Datang ustad itu jeung teu dieu panggih di persimpangan nu ti dieu. Nu teu ditu. Di deuleu duanana geus nyungsep di sawah lebok sia. Atunya komo jadi tokoh maripo dadi contoh. Bener teh? Umat rek nyontoh ulah kabatur ieu mah nyaangan. Awas kudu akur aya panehna pasea. Kabatur mawa obor palih dieu aya dolewak manehna nu nincak tai. Awas mudah-mudahan sing akur. Amin. Mending loba dulur daripada loba musuh. Terakhir AIDS esna sarakah, terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ya haulan fahala ganjaran tirai pengajian ayat Quran sholawat dibaca tadi ku para qori para ustad sing nyampe ganjaran anak al-maghfurlah Abah Haji Hambali bin Jarmian. Mudah-mudahan beliau dijadikan ahli syurganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.